Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareueus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu neme gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Mira. Di edisi 16 ieu dongeng anu bade dipedar teh hiasana MH Ubaidillah anu judulna Mang Kuntung jeung Anjingna. MH Ubaidillah teh pangarang anu lahir ping 18 Mei di Soreang Kabupaten Bandung. Anjeunna nyerat dina bahasa Sunda oge bahasa Indonesia. Karyana mangrupi carita pondok, cerpen, artikel, laporan, dakwah, dangding, sajak cerbung. Tos dimuat di majalah Mangle, majalah Sunda Midang, majalah Sora, koran Galura, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar. Samalah kiwari anjeunna teh janten koresponden koran Galura. MH Ubaidillah oge gabung di komunitas Panglawungan 13 asuhan Hajah Aam Amelia angkatan kahiji sakaligus dijejehkeun salaku mentor di antara 5 mentorna. Di antara karya anjeunna nu tos dibukukeun nyaeta Kembang Mayang, antologi carpon, oge novel silat Geger Lumayung sareng sababaraha tarjamahan kitab kuning. Rengse oge nyerat novel silat klasik di antawisna Purnama dina Lambak Naga, Ngempur Layung di Dusun Linuhung, Gang Anom, Kumpulan Dangding Dahan Iman, Kumpulan Conto Biantara Singket. Dianti nyerat keahlian MH Ubaidillah teh nyaeta ngagambar pignet, katut ilustrasi, oge nyerat kaligrafi huruf Arab. Tos 10na boa ratusna masjid-masjid anu dihias sareng dimotif kaligrafi ku MH Ubaidillah sapara kanca. Di sagedengeun eta MH Ubaidillah oge ahli rupiah sareng terapi aliran Reiki. MH teh salah saurang master Reiki wedalan Reiki Sumarin Foundation Surabaya tahun 2007. Karya sanesna nyaeta carpon-carpona dina buku antologi carpon anggota Panglawungan 13 di jilid hiji dugi ka jilid 4. Nah, dihandak salah sawios buku karya anjeunna adik-adik. Katinggal buku kertas bodas mangrupikeun antologi carpon Panglawungan 13 jilid 3 terbitan Pustaka Jaya 2018. Editorna Hajah Aam Amelia, wedalan PT Dunia Pustaka Jaya, Jalan Gumuruh 51 Bandung. Ngawengku 18 carpon anggota Panglawungan 13. Teras aya oge buku Jalan Sorangan. Ta ieu bukuna. Mangrupikeun buku antologi carita pondok jilid 4. Citakan hiji 2020. Terbitan Pustaka Amaldi, Jalan Cijaura Indah 4 nomor 3 Bandung. Ngawengku kumpulan carpon Panglawungan 13 ti 4 Intragan. Pangaosna 60.000 kalebet ongkir. Kasadayana anu meryogikeun ieu buku tiasa ngahubungi ka nomor 0887 88 21 Tah ditinggal tinu nomornya dihandap terus diserat. MH Ubaidillah wedalan Pasantren Sirojul Huda Soreang, Pasantren Yamisa, Kabupaten Bandung, oge Pasantren Badaraksa teh kantos maguron di IAIN SGD Bandung. Malihan kantos ngawulang di sanawiyah sareng aliyah. Kiwari sadi dinten ngaping Padepokan Brata Legawa Desa Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Di antawisna ngahangkeutkeun seni terbangan, hadroh, pop Sundaan, kasidahan, ulin maenpo, atanapi pencak silat, sakaligus janten juru latihna. Anjeunna nganjerek di bantaran Walungan Cikrusapan Desa Tegaluar Bojongsoang Kabupaten Bandung. Carita ngeunaan Mang Kuntung jeung anjingna
nyaritakeun anjing sok bareng wae ka mamana jeung hiji lalaki tengah tuwuh anu hirup nyaung-nyaung serangan di tungtung lembur. Basa eta lalaki tilar dunya, anjing teh leungiteun sumanget hirup. Sanggeus niar parab, eta anjing sok cicing deui wae di kuburan dununganana. Jalma-jalma anu ningali kaayaan anjing kacida ngangresna. Watir ku kaayaan anjing, nu ceuk istilah jalma mah cuklek leuweung, cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Sate acan kana dongeng, urang pedar heula ngeunaan cuklek leuweung, cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Eta teh disebat paribasa anu hartosna jauh ka dulur baraya, jauh ka sasaha. Ari paribasa teh naon adi-adi? Paribasa teh nyaeta ungkara nu digunakeun pikeun nepikeun maksud nu nyarita sacara henteu langsung, tapi baris kahartieun ku nu ngabandunganana. Ayeuna urang sebatkeun we nya ku teteh babasan jeung paribasa sanesna anu dicanak tina buku Babasan jeung Paribasa Kabeungharan Basa Sunda karya Aji Prosidi. Tah ieu bukuna adi-adi. Sayanya nomor 1, cadu mundur sacongo buuk haram ngejak satunjang beas. Hartosna ucapan nu nembongkeun rek tagen dina pamadegan sanajan nepi ka pati. Nomor 2, bisi kadenge ku cak-cak bodas. Hartosna bisi kanyahoan ku intel anu rarencepan ningalikeun urang. Nomor 3, banjar karang pamidangan. Hartosna lembur tempat dilahirkeun sarakan. Nomor 4, dug hulu pet nyawa atawa dug tinetek hulu dijeun suku, suku dijeun hulu. Hartosna digawe henteu ngingetkeun kacape kusabab hayang nyiar napakah keur anak pamajikan anu cukup. Nomor 5, jika nanggeuy endog beubeuremna. Hartosna ati-ati nggoni ngajejehkeun anak ka meumeut nungan hiji-hijina. Nomor 6, ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Hartosna ngagambarkeun kakaget dumeh meunang beja ngeunaan kajadian anu henteu disangka. Nomor 7, teu gugur teu angin. Hartosna henteu pupuguh, henteu aya sababna, henteu aya bejana heula. Nomor 8, kagunturan madu kaurugan menyan putih. Hartosna ngagambarkeun kabungah anu pohara. Nomor 8, kokoro manggih mulut, puasa manggih lebaran. Hartosna jalma miskin anu mangpang meungpeung popohoan waktu meunang rejeki. Nomor 10, babalik pikir. Hartosna insaf, tobat, balik deui tina jalan anu kaliru kana jalan anu bener. Tah eta contoh babasan sareng paribasa teh adi-adi. Ayeuna urang langsung we nya kana dongengna. Kumaha tos siap sadayana? Mang Kuntung jeung Anjingna karya M.H. Ubaidillah. Hiji lalaki tengah tuwuh nu hirupna nyaung-nyaung sorangan di tungtung lembur. Hirup kacida balangsakna dibaturan ku hiji anjing nu satuwu ngingit celik ka mana bae. Taya nu malire saurang oge, ari lain barudak mah nu ngageroan ku sebutan Mang Kuntung. Peda sapopoena sok mapai-mapai mulungan Kuntung. Nu diladi Mang Kuntung sabenerna mah ngarasakeun perhatian barudak teh lain ka manehna. Tapi ka anjingna nu kacida lucu jeung lindeukna. Aya nu nyalukan si Blacky, si Tumang, aya oge nu nyalukan si Rintintin. Anjing teh bangun nu surti, males karamahan barudak ku gogog lindeukna. Saterusna mah ngaberebet nyusul dununganana. Barudak teh katajieun ku kasatian anjing kuring. Maranehna pasti hayang nyaho kumaha cara ngalati anjing apet ka dununganana.
Kitu kerteg Mang Kuntung. Sabenerna mah sederhana, manehanana saban poe tara poho nyadiandakaneun jeung inumanana. Manehna oge nyadiaan tempat keur ngarengkol hees anjingna. Tara kungsi neunggeu, paling ukur nyentak mun teh mah anjing manehna bontongor teuing. Mang Kuntung teh beuki kolot, tangtu bae anjingna oge ngolotan. Atuh nasib manehna ge kitu-kitu keneh. Mapayan sisi jalan gesan mulung Kuntung. Kuntungna teh engke dijual. Barudak nu katarajeun ku anjingna nya kitu geus barujang. Ukur marelong watir. Bari gogodeg. Salut ku kalakuan anjing nu satia mantuan dununganana ngorehan Kuntung. Pas sore Mang Kuntung nu terus-terusan batuk rumanggieung muru walungan lebakeun saungna. Tepi kana bantu nu nemprak manehna ti seureuleu satuluyna ngagujubar ka walungan. Anjingna nu ti tadi micik ukur ngagogog teu eureun-eureun bari sisirintilan sisi cai. Mang Kuntung nyalametkeun diri ngasuy kana bantaran walungan. Di saungna nu geus ngarempeyek manehna ngajoprak. Awakna ngagibrik panas. Keur saterusna kajanarikeun ngahanju teu usik deui. Ukur di depongan anjing satiana. Mang Kuntung pada ngurebkeun di pipireun saungna. Atuh anjingna ayeuna golak-giluk sorangan. Teu nyingkah ngalihar luhureun kuburan dunungana bangun leungiteun sumanget hirup. Unggal isuk ngoloyor nyiar parab, bak runtah, sisi jalan, lombang, jeung kamana wae nu sakirana aya hakaneun. Ana geus ngarasa kadutna seubeuh, anjing teh mulang deui ka kuburan dununganana. Ngaringkukan gundukan taneuh beureum. Teu ngahaja, anjing lampreng kalembur barudak anu keur laleutikna sok ngoconan kulandian si Bleki, si Tumang, jeung sebutan liana. Maranehna kacidangang resna, watir ku keayaan anjing nu ceuk istilah jelema mah cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh kasintung kalapa. Rajen boga dunungan oge, kauar-uar cenah geus miheulaan tilar dunya. Sang anjing pada maraban, samalah mah reak pada ngukut, tapi nya kitu atuh sigana mah geus kapalang satia kanu jadi dununganana. Anjing teh teu bisa dicandet deui. Satu tas di paraban sok terus gura-giru ngablecet ka kuburan jenatna Mang Kuntung. Lila kalilaan mah warga sabudeureun pangliaran anjing jeung nu kungsi nguburkeun Mang Kuntung cugceg nyadiaan parab di hareupeun masing-masing imah maranehanana. Tapi aneh, sang anjing teh balik deui we ka kuburan dununganana. Kitu jeung kitu sababaraha taun tepi kagujrud kabejakeun yen anjing teh paeh ngaringkukan kuburan dununganana. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.